Di wewengkon Pacet, Ciparai, sareng Majalaya, komunitas pecinta lingkungan anu dipupuhuan Nanang Faturrohman, SH, ngagero ka masyarakat sangkan sami-sami ngajaga kalestarian walungan Citarum. Pupuhu komunitas nembongkeun komitmenana, ku ngalakukeun teba rupa-rupa laup, saperti keting, nepi ka nila, pikeun ngaruah-ruah jeung ngajaga kaseimbangan ekosistem. Nanang ingetan kanu resep mancing, sangkan henteu nyokot sagala, sabab lauk-lauk eta keur dipelak pikeun miara lingkungan. Anjeunna oge nyamperkeun ka hariwangna ngeunaan warta yen walungan Citarum baris, dikelola ku PDAM Tirta Raharja. Anjeunna nyuhunkeun pamarentah taliti, sangkan henteu ngaganggu pasokan cai pikeun lahan tatanen. Pamarentah kedah bijak ngurus Citarum. Ulah ngan ukur palebah proyek atanapi seremoni, tapi kudu leres-leres miara lingkungan. Ieu walungan teh sumber kahirupan pikeun rahayat, saur Haji Nanang. Punten pangmerhatikeun secara serius gitunya ulah mung mun apami tema aya kegiatan ulah mung kami aya proyek namanya gebiarnya ulah mung sekadar seremonial gitu. Nimburing sangat mengkhawatirkan karena keberadaan Sungai Citarum ayeuna. Komo ye nguping-nguping cai Citarum ye bade di canak bade dijualan ku pengusaha, ku salah satu pengusaha air minum intinya ya. Nu mana umami seuge Citarum di sana kangge kebutuhan rumah tangga unggul intinya ya. Nu dikhawatirkeun biasa ngaganggu karena kegiatan masyarakat tani nyangkut masalah katanena. Pikirkan bisa menghambat bisa menghambat program ketahanan pangan anu digulirkeun ku pemerintah pusat Pak Prabowo Presiden Republik Indonesia. Nah, kaduana bagintannya didukung penuh ku pemerintah Jawa Barat dina hal ieu Kang Deddy Mulyadi, termasuk didukung oge ku Bupati Kabupaten Bandung Kang Dadang Supriyatna. Sedangkan dina sasi-sasi tertentu utumina dina usum halodo salami ieu patani sangat kesulitan. Anjeunna nandeskeun saluyu sareng parentah Gubernur Jawa Barat, yen urang sadayana kudunya ka lingkungan, ningkatkeun kasadaran, sarta ngadukung aturan, anu ngajaga kapentingan rahayat. Kuring sapara kanca atas nama kaum tani nya moal ngahalangan karena pamaksadan pengusaha ngamangpaatkeun cai Citarum kangge kebutuhan rumah tangga. Mung simkuring panginten nyemutkeun dina hal ieu ulah sampai ka pengambilan air Citarum kangge kebutuhan air minum ieu nya ngaganggu usaha kaum tani dina ngolah sawahna. Roni, TV News Indonesia ngalaporkeun.